la 10 hiji la deui 10 deui jadi 20 hiji sya 8 jadi 20 salapan ri opat 2 salapan yang opat seberapa tilu moha tilu genep lah bijilna gitu kadesnya dipasangan cete orang dia mah tilu dibagi karena urusan dibagi ku kala gede jeung kala leutik nya saopat di mistik mau situ jijik di mistik juga nomor goblok gitu nyesana teh tilu oh berarti ieu teh Laila Syari teh berarti Senin wedona wadana Senin lain naon Rebo wajar beda 2 poe poingan jadi dukun teu payu da kitu salah wae sia saha mana bapakna ieu istri kakasihna Lurah Togog Tejo Mantri ai hakeun keke ngaran pupu dening ati kaula naon telepat teh putrana Togog cobi emot deui henteu kepunten pisan punten ye sanes nyahina dadamelan pangeran ngan biasana kena ku paribasa teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah matara TS kaluhur maksudna punten ai Togog mah da duh nyalah de kasebatkeun goreng patut teh punten jeung bangkong ge kasepeneh bangkong oh si Ilung wah eta mah kabejakeun gagah tah wayahna Senopati kaula rek nitah maneh milu sae mara atuh ka Kakang Patih we aing teu percaya Patih hampura Patih oh sawios bangga hampura tih kudu ngaku dia negara nu panggagahna Senopati kaula ge gigis sabenerna urusan pangawesan mah ngan kaulah kebenaran jadi raja urusan pangarti urusan kasaktian kadugalan jeung kamatihan mah ayeuna di Senopati aku ku anjeun oh laras Gusti laras kaulah ge ngaku bener ngaku hampura lain teu percaya sae langkung sae kalinya we punten Kang we nah makanya punten wah tuh wah dah salina mah panggagahna salina mah abi mah naon atuh beda bijilna tinu sulit mah kieu ye bahasana ge nyungkun bahasa nyungkun teh kitu dah tadina meunah hayang proyek tuluy eueuh jadi kieu ye Nawaretna wayang sakotak ngabuk bak siloka awak nalungtik wayang sapeti silip sindir ngaji diri wayang Purwa Nusantara tutur tinular budaya bacaan sakabeh jalma nu sumebar di alam dunia ya di alam dunia ditinggal yasa aulia waris aji para wali caang natim maha sukma wening natim maha suci lalakon awi carita palsafah keur manusia di pedar juru berata ki dalang kandabuana wontening pagaran Jawi Karaton Nagara Guha Kendra bebesik Prabu Kanaka Waja sampun satinggal binaturata lenggahing dedampar genta pinalepet ing sosoca lineng kana waratna
lemek babut perang medani genana jebat kastori lan sinebaran sari-sari ngangge mahkota Sekar keluih inaretes ing soso camurmu biar kadia kunang-kunangan sampun dipun parek ingkang pati kakasih kana kasekti tekantun Senopati kalapidaksa anu tungkul kamalik lutar jemah narimang sabda ajri ningali pamor sang Nalendra watak wantus Narapati Nagri Raja Nagara Guha Kendra duduk Raja Samane pengawakan jangkung badag simar dada bewos jemres nutaya hingga pasemon lirbang barongan mata nyorot lir surya kemar upamangan dika sentak sengor kitu pengaribawane pun Narpati Nagri Raja Nagara Guha Kendra ya Prabu kana kawaja lami-lamingan deka kuat daling nisan makaten pengandikanipun ai kadang ingsun pati oge Senopati anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku kaula coba menta diukna kaharep kula sangat sono nutaya papadana pati kaharep diukna kipati dawuh timbalan abdi Gusti nampi kana pembagi salira alayan ngahaturkeun semua pangebukti kaunyupan jenengan Sri Paduka pupu dening ati semaheun abdi sapangeusi nagri hamba-hamba sapangeusi nagara Gusti Prabu ujas tuti sampean ditarima pati hatur nuhun ngeran kali perkawis naon tina naon rupiah kalapatan muga ageng sewa cukup lumur jemar hapun tena anu kateda saling maklum hatur nuhun ngeran kaping 3 aya pikir naon purwa salira kersa nimalan bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan nalah dugi kapati mangan nyangakeun demi kepentingan salira khususna atau umumna demi kepentingan negara sareng bangsa Gusti Prabu tunggu mangga diantos ngeran diantos kaharep diukna Senopati aeki adi kapayun caliknya kadi kapayun tunyuk semangat jisi mabib Senopati nampi kana pembagi salira kalayan nyangakeun semah pangabakus kahunu panjenengan salira ngeran mugia katampi kalayan kabingan ujas tuti sampean diterima Senopati atur nuhun ngeran kalihna ti eta naon tina naon rupiah kalapatan muga ageng sewa cukup lumur jemar hapun tena anu kateda neda dimaklum Gusti bilih aya cara anu kacanak ti desa kabantun ti kapang pakampungan kajingjing ti pakemitan ciri sabumi cara sa desa Jawa dah tutung biritna sacarana mugia salira kersa saling maklum Senopati atuh ping 3 ieu teh pikir saeunaun purwa salira kersa nimalan bojeng hingga kapunut marganing tanaga
emutan nalah dugi kapati ge mangga teh teuing Gusti tansah diajeng-ajeng nyayogikeun tanaga sareng emutan jisim abdi khusus demi salira umumna demi kepentingan negara sareng bangsa ngeran mangga tansah diajeng-ajeng syukur bagja kamayangan patih lan senopati timalan saperkara kaula pribadi ngahaturkeun sawenuhun laksa ketika bingahan ka anjeun duaan anu parantos nyaosan kana pangulemna kaula dina dinten ieu pati nah maka jeung sasauran kitu diangkir ku Narapati diondang ku raja dicalukan ku ratu kaula salaku bawahan moal bade ngijing sila bengkok senembah Gusti nada moal bahakana tinimalan salira ngeran dabongan tadi jiwa raga jisim abdi parantos diwakafkeun demi kepentingan negara jeung bangsa eta mangga bade siangna mangga bade wengina ge mangga nalah bage subuhna ge mangga teh teuing leres kulan pintu terbuka 24 jam kanggo salira mangga ulah isin-isin ulah pameng-pameng mangga Gusti jisim abdi tadi ge parantos disebatkeun nyayogikeun tanaga sareng emutan ngeran reg syukur bagja kamayangan patih lan senopati leres satuluyna kaula teh ngarasa sono kulawas urang tarapat tepung lawung Pak Amprok Jonghok ngariung tiluan seperti kieu sami Gusti sami kaula ge sono sami Gusti jisim abdi ge sono lawas apan urang teh hampir 2 tahun teu ngariung teh kalarasan ayeuna pan parantos diparaksin semohon eta oge pandemina parantos melandai teras protokol kesehatan anu oge dianggo dijalankeun panginten urang teh tiasa ngariung deui jiga kieu semohon mudah-mudahan ieu teh pandemi teh cing enga leungit di ieu negeri wabah ilang di ieu dunya amin supados urang tiasa ngalakukeun aktivitas sacara sabihari Gusti sabihari teu aya bancang pakewu teu aya halangan sareng harungan dina mangsa urang ngadamal aktivitas demi kepentingan negara jeung bangsa timalan bener pati senopati leres da abdi ge sono Gusti tangtos bulan 2 tahun kitu urang dengan saukur dina media sosial we dina video call upami rapat tepan urang teh ngejum ayeuna mah sakola make daring ayeuna mah bener kitu ngeran nya urang ngawayahnakeun da kaayaanna parantos kieu semohon nanging parandene kitu panginten genteng-genteng ulah potong sanajan begeng ulah digotong panginten program salira teh parantos dilaksanakeun hampir mendekati 80% warga negara parantos divaksin sadarna masyarakat sadarna hamba rakyat sadayana kana kaperluan ieu wabah berbondong-bondong hampir di tiap daerah hampir di tiap kabupaten kota parantos nyayakeun vaksin anu luar biasa margi digratiskeun ku pamarentah semohon kitu Gusti apan teh sakedik anggaran pendapatan belanja negara atanapi APBN nya eta ngagolontorna ieu waragad kanggo mesir ieu vaksin semohon nu mawi kitu bagja ayeuna urang sadayana seueur masyarakat anu parantos sadar anu yakin kana vaksin berbondong-bondong
aya wae nu teu percaya aya wae kulan da benten-benten apan Gusti di negara teh buuk sarua hideung tapi pamikiran mapan benten-benten lain orang ya. lain kepala syukur bagja kamayangan Senopati Timbalan ku hal eta kaula bakal nyangakeun layang pangajen anu saluhur-luhurna ka anjeun duaan patih lan Senopati dina mangsa anjeun ngayek dayah ngolah nagara estuning anjeun teu ngijing sila bengkok sinemah sabagian waktu anjeun dipake demi kepentingan negara jeung bangsa nepi ka ayeuna nagara urang anu kakenaan ku wabah jeung musibah pangpangna sasalad ayeuna aya kamajuan anu signifikan aya pangkamajuan anu gede luar biasa pesat kulan penyakit di tiap-tiap rumah sakit ayeuna geus ampir eueuh ngirangan ampir sirna ampir eueungan parandene kitu urang cing priata jeung ati-ati ulah kajongjonan ulah terbuai ting sareng nonton dengan kayaan kiwari doh sae leres waspada permana tinggal sae mangga Gusti mangga itu Gusti numawi nya kitu teh panginten uning aku anjeun kejadian anu luar biasa ieu wabah virus corona teh oh semohon kulan kumaha wah Gusti galak akibatna teh lain ngan ukur karena pasoalan kesehatan wungkul ieu wabah teh sanes kulan geningan ramat kamale Gusti kumaha kulan pangaruhna gede pisan lain ngan saukur karena kesehatan nanging hampir awut-awutan di tiap negara ekonomi hampir awut-awutan dah leres leres bener jadi bener paraos kulan hasil panalungtikan hampir tiap negara hampir hancur ieu perekonomian ku ayana ieu wabah virus corona dah leres teu sakedik apanan para pagawe-pagawe buruh anu di PHK gara-gara PPKM semohon eta gara-gara lockdown sanes di negara urang wae da hampir sadunya ieu teh penyakit teh seueur perusahaan-perusahaan anu gulung tikar eta kulan seueur anu bangkrut seluruh usaha tino deui usaha teh kulantaran apan dipatasi pergerakan jelema ayeuna semohon kulan kulantaran dibatasi pergerakan jalmi nu tungtungna roda perekonomian ngaraneg doh hampir-hampiran awut-awutan ye ekonomi leres sanaos geningan buktos di tiap media massa kejadian rupa-rupa ngeunaan ieu wabah teh ngeunaan hancurna perekonomian sadaya berita ge eta we kulan di tiap media massa digemor-gemorkeun pangaruhna semohon seueur pagawe-pagawe jasa anu awut-awutan doh marukan kulan pagawe pabrik tadi parantos disebatkeun di PHK pabrik loba nu bangkrut nya leres bener sakola oge ayeuna kamari mah daring sakola teh pang-pangna seniman oge kapangaruhan itu Gusti tangtong seniman oge ada seniman oge warga negara urang nya kadang-kadang seniman teh cenah bejana loba nu dilaliwat peda seniman teh minoritas leres kulan teu loba seniman teh di negara teh ngan upami ditinggalkan kepentinganana upami ditinggalkan manfaatna sanaos ieu seniman minoritas tapi pangaruhna gede doh ieu seniman teh gede pengaruhna agung buktina kumaha gede rek teu gede kumaha ayeuna seniman geuning buktina para pejabat lamun kampanye teh lolobana make seniman
jasa seniman pula. make jasa seniman dalamun pejabatna sesoranganan mamual aya nu lalajo Mulai nu ngadenge. komunikasina teh make seni nya nya akang baheula pan hayang jadi dewan panjang seni baheula narik masa teh da akang sorangan mak paling oge dua antiluan anu datang ya. tapi ayam madu nyata seniman di lapang kadang-kadang pinuh nu datang lain rek nempo pejabat rek nempo seniman ngan ku pejabat dimangpaatkeun Rek nempo wiwit. wow tuh sanajan minoritas tapi gede pangaruhna nu matak seniman oge upami tiasa mah diperhartoskeun Gusti margi seueur laporan ka jisim abdi kalaresan jisim abdi mah nyaeta bagian seni jeung budaya bagian seni jeung budaya jadi seueur pisan anu laporan seniman-seniman anu terdampak ku kamari hampir 2 tahun para seniman henteu nabuh Marukan kulan. lain nyalahkeun pamarentah cenah tah ieu mah curhat we cenah teu nyalahkeun pamarentah da pamarentah ge kitu salah kieu lain ku ayana ieu kajadian teh Bararingung. ngan ieu mah curhat jadi ulah nyepelekeun pagawe seni pagawe seni kamari mah oh 2 tahun teh alih profesi kana naon nyaeta bisnis jual beli Oh, iya. jual beli leres naon bisnisna ngajual TV Ya. meuli beas Oh. Naon kelan. seniman teh aya nu ngajual kulkas meuli sembako Marukan kulan. geus kararosong di imahna teh jadi ngalegaan imahna teh da reuweuh Dina sempit teh jadi lega. seniman teh karunya kamari mah nya pagawe elektron keyboardna dijual Oh, eta. tukang sound system kadang-kadang dijual sona atau digadekeun tah nu gogorowokan tukang sound system teh Tukang joting teh. dalang oge dalang seueur anu terdampak kadang-kadang gamelan dijualan dijual teh lain kanu butuh deui di kilo Mun mahal. asa payu we nu penting beuteung ka eusian atuh pak mubalik oge kamari mah teaching di imah Ustad Ayub oge wah biasana mah pinuh sabulan teh kamari mah 2 tahun eueuh bisnis koi tungtungna mah lebe karunya teu payu kamari mah nu kawin eueuh hese paling oge jobna teh tahlil we wungkul Tukang tena oge. lolobana mah ngadahar BLT kamari mah naib teh atawa ustad teh lebe teh naon BLT teh berkat ladang tahlil BLT. nya mih wae mah aya panginten dodoh teuing seniman nepi ka kitu nepi ka kitu komo sinen mah gelung dijualan saha nu butuheun gelung bengkel cenah rek pake ban serep ban Vespa cenah da silungin sinen mah gerde nih matak sinen mah lolobana mun geus nini teh batur mah bongkok dia mah dengklang ka tukang doyong lain doyong ai doyong mah kahareup ieu mah dengklang sinen mah eueuh nu doyong di mana-mana ge da berat ku gulung Klang
beratku gelung karunya seniman teh nu matak panginten ieu mah nya peryogi kauninga we kusadayana jadi nganggarkeun bantuan teh ulangan saukur sanes nyepelekeun anu sanes nu sanes oge peryogi nu sanes ge penting nu sanes ge ngan kedah walatra panginten samikeun we kedah adil luyu jeung Pancasila nomor 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sabab seniman oge kalebet masyarakat warga sami seniman oge bener apan kaula geus ngaluarkeun bantuan sosial bantuan bencana tina anggaran pendapatan belanja negara hampir kabeh hampir di tiap-tiap kepala dinas dicokot waragana demi kepentingan ieu wabah corona leure sae eta ge sae angkat jempolngan panginten bantuan teh engke mah tapi amit-amit ieu mah upami aya bencana alam deui ieu mah upami aya bencana deui upami pamarentah pusat nurunkeun bantuan kedah nama aya badan independen kanggo ngawal ieu bantuan leres ulah dikawal badan independen anu teu perlu naon-naon gaji ku negara kanggo ngawal ieu bantuan nah margi bantuan teh punten ieu mah kajadian da ieu mah sanes ngomongkeun teu aya kajadian anu sanyana seueur masyarakat anu protes nah bantuan teh cenah ieu teh keuna ku sisiniran kumaha nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar bantuan sosial teh kadang-kadang bantuan teh nepina teh ka eta kene atawa ka dulur-dulurna tuh di dieu riweuh berarti bener teh lain di dieu wae hampir sadayana ieu teh kasus teh nu mawi kedah dikawal dugi ka ieuna apaan aya di RT data anak aya di RT sumuhun eta oge nanging dangukeun Kang ai urusan bencana lain urusan data kade urusan bencana sanes urusan administrasi ieu meh kaharti ku salarea ieu urusan bencana lain urusan KTP kartu keluarga lain urusan administrasi tapi urusan bencana nyata urusan kemanusiaan humanisme mana masyarakat anu bener-bener kelaparan mana masyarakat anu bener-bener jompo mana masyarakat anu bener-bener kena terdampak anu bener-bener teu dahar buru-buru piheulaan eta anu dibere mah ai data na ulah nepo data RT kuduna sabab ya pejabat anu paling deket jeung rakyat hakikatna RT nu sabenerna mah jadi pejabat nu deket jeung rakyat teh RT urang mah ungapoe cicing di kantor RT mah ungapoe panggih jeung rakyat RT mah apa mana Nyi Keno mana Nyi Imas mana Nyi Eda mana Kang Ahmad Kang Dulo Kang Astam mana anu perlu tak RT nu matak upami tiasa mah RT teh supaya semangat dina gawena taekeun gaji RT teh karunya RT teh marukan aing curiga nu koprok buah RT kabeh yeuh RT anak buahna grup RT teh ulah nyepelekeun ka RT sabenerna mah eta nu leuwih deukeut jeung rakyat mah urang paling sekali dua kali panggih jeung rakyat RT mah ngapoe lieur karunya RT teh sok da eueuh ayeuna dina pemilihan aya teu pemilihan RT nepi ka riweuh teu aya pemilihan RT nepi ka ngapuayang moal aya RT mah ikhlas jeung ridho celik putih slakerang kadang-kadang ieu pemilihan RT mah dikocok we wunggul karena gelas juga arisan
dah hese dengan calon RT daripada kadang-kadang pada mung Gesena calon RT. sabab naon RT teh RT kadang-kadang nguruskeun KTP geus puguh nguruskeun kartu keluarga geus puguh nguruskeun administrasi geus puguh kadang-kadang RT manu nyerahkeun RT nu parasea nu garelut RT kene nu digerebeg RT kene RT deui. ku RT marukana teu berat tah nu matak di negara urang mah upami tiasa gaji RT teh tae kencing gede Khawatir. Karunya. watir RT teh Dengan ketempuhan. loba ketempuhan tina mangsa pandemi ieu loba RT nu katempuhan sabab naon normatif teuing Ya bener. ai normatif teh kumaha ye dina bencana mah tetep kudu normatif normatif teh nurutkeun aturan wae nuturkeun aturan nurutkeun data teu kudu kitu bencana mah tempo we nu bener-bener anu kalaparan bener-bener anu terdampak eta buru-buru bantuan urusan data mah urusan nomor 2 ulah miheulakeun SPJ lah ayeuna mah keur kieu mah ngan lobana SPJ teh disalengorkeun daun surat pura-pura jujur lobana penyelewengan waduh eta wawasan nepi ka kieu Ki Adi luar biasa guguru ti saha Ustad Ayub Nya. Jeung ti Pak RT. waduh hebat wawasan nepi ka cerdas kieu nu matak gaul atuh coy ulin atuh ayeuna mah ka kampung-kampung cing bener jadi pamimpin jadi wakil rakyat teh kudu bener-bener ulin ka kampung Karasa. ulah dina mangsa kampanye wungkul ulin ka kampung teh ieu mah tempo kampanye kakara nguriling tempo pemilihan umum kakara nyeun baligo pagede-gede nu tara make kopiah geuning kopiah geuning dina foto teh mudah panayagan ayeuna marake kopiah marukana deukeut jeung sawarga mudah henteu kopiah mah lain nya tah Gusti upami tiasa mio bade usul we naon da kaula fungsi tupoksi atawa tugas fungsi kaula nyata kanggo masihan bong bolongan supaya ieu nagara langkung maju atawa nagara langkung adil dina kamakmuran makmur dina keadilan upami nuju bencana kiwari ayeuna upami tiasa mah ti mimiti legislatif nepi ka eksekutif ti mimiti pamarentahan nepi ka wakil rakyat sadayana naon upami tiasa mah gaji sabulaneun teh bikeun ka rakyat kabeh da moal ngadak-adak sangsara moal ai urang mah pan puguh digaji ku nagara unga bulan dibere ku nagara tunjangan unga bulan ai rakyat tah sabulaneun wae mah kumpulkeun sadayana da pasti bakal puluhan miliar bikeun ka masyarakat anu terdampak Muhammad tak sangsara ibadah ongko waduh Gusti nu agung Senopati oh siap dipecat siap tarik teuing ngomongna tuh Senopati dipecat siap bagja aing buka Senopati model kieu sugan tarik dipecat bagja aing boga Senopati model kieu bulan hareup ditaekeun gaji ku aing salian ti naik gaji maneh rek dibere deui jabatan di negara ieu naon teh Gusti ngabahu reksa salian ti Senopati wayahna maneh kudu jadi ustad Oh, waduh naon seuri Kang untuk kade ya bisi yang serikeun nah nya bisi yang serikeun amun yang serikeun naon berarti ngaledek nah naon eta kaula disebut ustad bin yang serikeun aing mah teu sadar jadi naon tina Senopati jadi ustad sebenarnya mah turun derajat ke Kang naon gadi Gusti sakedap widian di simabdi bisi salah persepsi ya
sok naon aing ngadengekeun resep aing perlu debat teh Kang wa punten Gusti punten sok syaur akang neme tina Senopati jadi ustad turun derajat bener telepat teh Kang nah maka jeung salah apaan anjeun mah negleng di dieu jadi Senopati ustad bade hanap dupi Kakang Patih uninga ya hartina ustad naon ustad nya apa punten mau disebut patih dijenengkeun patih lamun teu apa kana ustad-ustad acan sumuhun ari ustad teh naon apa nya naon ustad nya ustad sumuhun hartina ieu mah heuh ustad sumuhun hartosna naon ustad teh tukang ojek lin paingan tak apaleun tukang ojek malain Ustad Usman iya dangukeun Kang Ustad teh hartina guru malah di Timur Tengah mah disebat ge guru besar ieu Ustad teh di Jazirah Arab mah guru langkung teh eta hartina maha guru disebatna ge dupi Kakang Patih tiasa nulis syariatna ti saha ti guru tuh geuning tiasa ngetang ti guru tuh geuning aya heuh nya tiasa maca ti guru tuh geuning moal aya presiden moal aya menteri gubernur bupati wali kota camat lurah RW jeung RT syariatna tanpa aya guru nu matak tadengekeun gede guru teh jasana nu matak salian ti RT guru oge taekeun gajina waduh Gusti nu agung luar biasa dangukeun maju mundurna hiji nagara ditangtukeun ku dunia pendidikanana maju mundurna hiji negara ditangtukeun ku dunia pendidikanana ari dina dunia pendidikan aya guru nu matak guru teh luar biasa tulang tonggongna pendidikan ieu nagara guru teu balik murid bakal awut-awutan aya paribasana pan guru kencing berdiri murid lari pagi lain murid kencing berlari tuh nu matak gede pangaruhna ieu guru teh ya dangukeun ai gaji dewan nepi ka apung-apungan gaji pegawai negeri apung-apungan gajinya segala rupa apung-apungan menteri apung-apungan kabuli naon ai guru motor ge ngiridit wah wah ampun Pak Ustad ampun ngareng ngaledek tungtung mah Ges luar biasa ditaekeun gaji guru ku aing sae mangga Gusti nu agung dupi kaula ditaekeun diteuk-teuk sia gajihna ku aing wah ka tahu ustad-ustad acan sia Ustad Heri eta mah sae mangga nuhun Patih Senopati luar biasa kaula umaja kasadayana eksekutif jeung legislatif dina waktos ayeuna urang tingkatkeun dina sagala widang kagiatan demi kepentingan negara jeung bangsa supaya ieu nagara subur makmur gemah ripah loh cenawi aman santosa kerta jeung laharja nagara madani mardotilah kahontal iya sae mangga sapuk satuluyna naon teh kumaha Gusti kaula aya kepentingan leuwih pribadi rai aya kapriyogian pribadi bener perkawis naon ngeran cobi ulah meureun katempo ku anjeun duaan beuki dieu awak kaula beuki ngabegangan Pati
Lawis ulah. Kunaon atuh ngeran kunaon atuh Gusti cek paribasana urang teh keur gering nang tunggalang layung berang tega kana dahar pati peuting tega kana sare leuwih waas lamun asup ka kamar guguling nu digugulung dipake tilam kaeling ayeuna mah kunaon atuh Gusti naon Gusti ras mikiran kahayang kula nucan ka sorang pati cita-cita kaula can laksana anu nyayang dina dada ngagalura ngamarudah dina dada kula pati leuwih waas lamun kaula asup ka kamar guguling nu digugulung dipake tilam kaeling pati ulu kunaon aya kahayang cita-cita nu can laksana kaula pati palai naon atuh Gusti balai namihan jajahan lain palai harta kakayaan langkung seueur teu hayang harta kakayaan mah teu matak jadi jaminan pikeun kabagjaan kula ieu palai naon atunya Cobi ulah. palai HP anu paling canggih iPhone 13 Pro Max teu hayang nah pokona teu hayang aing nu kararitu palai kengeng togel babatok sia ngomong teh naon abina-bina teuing make jeung aing hayang nomor togel bodoh karep aing teh raja belegu abina-bina teh geus beunghar aing olaras eta kira-kira sabaraha keur isuk bijieuna teu hayang kaula harta bana geus cukup kaula bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit rai ngan dipikir-pikir eta teh matak jadi jaminan pikeun kabagjaan kula rai palai naon atuh Gusti palai naon atuh Gusti palai nikah deui naon uluh oi sia ka mana wae atuh naon sia dieu Sembarangan heureuy Gusti naon heureuy naon heureuy naon palai nikah deui bener kula hayang kawin deui ulu palai nikah deui ka istri Gusti nya heuh ka awewe mah nya kana setum ari aing sakamana wae eta teh. nikah deui ka urang mana Gusti naha ka urang Cihurip Cihirup lain ka urang Sukadana lain Cipancur lain urang Kertawangun nan lain Kertawana lain urang Kertawana Saraya lain Kalimangis lain Cidahu lain Gunung Karung lain Blok Parenca meureun. meni apa darah dieu maneh nya apa naha aya tu tulisanana di handap Hey. Meja-meja. Haing tayang kawin ka urang dieu bosen keur kaula pati bosen dulu Iya. hayang kawin teh aing ka urang luar negeri ieu Yang kabule. lalu hayang kabule merenya
istrina gelis matak dipika hayangku kaulah gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban rai gelis bawaning jadi endah bawaning ti kudrat lir ibarat widadari nulungsur ti kahyangan gelisna mepakan widadari pati waduh pati senopati jika nakula teka untun tipung kata mang beas laksana kapiduriat ka ye istri leuwih hade pae ngabale bangke ngajampana bugang mati kaedanan naik mati kaedanan puya wewe model aing baheula kaedanan ku awewe kurang olecet kieu alah kurang blok parenca kitu teh kaedanan teh kieu da urusan awewe mah teu ngabisani lalaki mah sanajan awakna gede awakna jangkung badag kumis sagede tai ku awewe mah eueuh naon-naon pemajikan mah komo ku kabogoh mah galau komo kaparengkeun kabogohna teh ngatur wae nih ini saeutik dititah balik kamana-mana di teleponan eueuh kabebasan hirup teh ning loba lacak meureun baheula mapan kaula teh istri nanti menik Gusti iya istri teh urang luar negeri ngan lain urang kampung ngan lain kampung di urang mana urang kampung Baulisung bener loh untung teu bau kelek oge nya urang mana urang Tegal Arum bener saha kakasihna Laila Syari bener saya namanya Laila Syari la teh berata 10 la 10 hiji la deui 10 deui jadi 20 hiji sya 8 jadi 20 salapan ri 4 2 salapan yang 4 seberapa tilu moha tilu genep lah bijilna gitu kadesnya dipasangan cete orang di rumah tilu dibagi karena urusan dibagi ku kala gede jeung kala leutik nya saopat di mistik mau situ jijik di mistik jika nomor goblok gitu nyesana teh tilu oh berarti ieu teh Laila Syari teh berarti Senin wedona wadana Senin lain naon Rebo wajar beda 2 poe paingan jadi dukun teu payu da kitu salah wae sia mah urang Tegal Arum bener putra saha maneh bakal apal ka bapakna ieu awewe bakal apal ke mana apal pasti sabab ieu bapana tenar jelema bapana tenar moal teu anak Ustad Ayub lain budak cahaya anak Kabarnas eta mah Wisnu dalang belegug jeung lalaki deui sahaya bapana tenar Michael Jackson lain moal gitu putrana almarhum Mbah Amir eta mah Kang Wahyu atuh
penerus Nabah Amir Wahyu lelaki di awewe saha oh anu tenar mah bawa anak siana anu dibawa ku orai koneng lain sana eta keur tenar jelema orang sana rupa-rupa aja jelema ampun tahun ayeuna geus rupa-rupa anu kitu bae jadi berita gede eta teh beritana teh pira nepi ka Malaysia nepi ka Singapura di Indonesia ya jelema dibawa ku orai koneng pada hama ke di Cirebon meureun haneut meluk haneut taun nya haneut teh make simut ulah wakasi udon saha ramana bapakna ya istri kakasihna Lurah Togog Tejo Mantri ai hakeun ngera hamidanget hakeun ngera hamidanget midanget ingkang kasawan raja ya ingkang kasaluran raja ingkang samya Giri Lusi lan paingan Giri Hartina Gunung Lusi Hartina cacing paingan paingan teu sangka serebuk samerang nyamuk eta kula kekek ngeran pupu dening ati kaula naon telepat teh putrana Togog cobi emot deui henteu kepunten pisan punten ye sanes nyahina dadamelan pangeran ngan biasana kena ku paribasa teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah matara TS kaluhur maksudna punten ai Togog mada duh nyalah dikasebatkeun goreng patut teh punten jeung bangkong ge kasih peneh bangkong jeung lenca ta jiga buyur jeung lenca ge nyari lenca jeung leunca ngagulutuk oge nyari keneh leunca naha ieu teh kagungan putri anu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina mapakan widadari uning ati mana kaula pernah nempo dina IG na dina Instagram jeung dina TikTok dina TikTok na naon Laila Sari salapan hiji salapan waduh ku kaula eta foto na dina HP ku kaula di screenshot diteuneun ku aing dina panto unggah poe aing neuteup eta jadi aing beuki bogoh meureunan jiga potret meunya baheula mah inget baheula aing bobogohan teh ku potret teh ngeukepan potret teh dina bari sare teh bari nempo potret ye baya balaguna pan baheula mah potret mah memang kitu pisan Senopati eta potret ku aing digugulung nepi ka aing hese sare nepi ka aing hese dahar ngagugulung ieu potret Laila Sari nyai geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina lucu taya nunu mana ye nuhun Senopati kana laguna ngabetrik kana ati ngadupa ka mana kana manah kaula melit ngait ngarurugit pati ubah ya coba detik gitu kan nyeri aing pati nuhun Senopati disawer ku aing sae nuhun Gusti nuhun atuh nahar punten dai Togog mah jami nepi duit
mata duitan dogog mah atuh lamar ku saliramanya diaton kagah ge geura ngalamar kayaknya naon kage teh ageh teh buru gewat bahasa mana kuningan age teh loe meni apa kitu nu mata ulin atuh kateoh Teo teh naon deui wae. teh teh naon teoh teh lebak oh di kuningan mah teh lebak aya katongo nanjak aya ka Badung lieur nya waduh ngan ieu Laila Sari teu bisa dilamar nah sing horeng lain aing ngungkul anu mika boto ka bogoh ka Laila Sari raja-raja di satatar madya desa mika palai ka Laila Sari waduh weh anjir edan berarti bener gelisnya teh sarua jigana jeung pamajikan aing beda sautak saeutik Beda aya karangan. sebenarnya malamun kawin ulah kanu geulis ngebejaan Aha. sok loba cemburu urang teh ditinggalkeun sieun diheureuyan ku tatangga Loba kas nu geulis mah jeung nu geulis mah da 20 tahun oge bakal goreng jadi lamun pamajikan nu ngedeuk nu goreng nu goreng pat. nah nu goreng mah nepi ka kolot ge angere goreng masih ya goreng mah relatif pelguk lain urusan ieu eta mah selera janten tah kuloba-loba teuing anu ngalamar ka Tegal Arum togog nyieun aturan naon ngayakeun anu disebut saemara belabar kawat adu jago aya saemara bener saha-saha nu bisa ngalekeun jago saemara bisa ngeboyong Laila Sari saha jagona lanceukna Laila Sari anak togog anu panggedena saha ngaranna Jaka Tamilung oh si Ilung wah eta mah kabejakeun gagah tah wayahna Senopati kaula rek nitah maneh milu saemara atuh ka Kakang Patih we aing teu percaya Patih hampura Patih oh sawios bangga hampura teh kudu ngaku dia negara nu panggagahna Senopati kaula ge gigis sebenarnya urusan pangawesan mah ngan kaula kebenaran jadi raja urusan pangarti urusan kasaktian kadugalan jeung kamatihan mah ayeuna di Senopati aku ku anjeun oh laras Gusti laras kaula ge ngaku bener ngaku hampura lain teu percaya sae langkung saya kayaknya we punten Kang nah makanya punten wah tuh wah dasar ini mah panggagahna saya mah abi naon atuh beda bejeuna tinu sulit mah kieu ye bahasana ge Nyungkun. bahasa nyungkun teh kitu dah tadina meunah hayang proyek tuluy eueuh jadi kieu ye nya Senopati abdi Gusti sanggup ngaboyong Laila Sari sangem Gusti bener ya nama kejeung teu bener tah beuheung kaula tanona upami jisim abdi teu tiasa ngaboyong Laila Sari ka ieu nagara gantung di nagara ulah ujub gitu sanes ujub jisim abdi mah percaya diri pede percaya diri lain ujub ngan kaukur pangartina teu Jaka Tamilung ku kaula Enteng. nguriling pentepunten ya nguriling neangan tanding anyacang neangan lawan di negara can nyaho getih sorangan kaula raheut oge teu kaluar getih teh laras gadi jadi sangem Bagjati nemenan lamun anjeun sanggup sabab kaula cacarekan lamun oleng panganten jeung Laila Sari hajatna gerek 40 poe 40 peuting aing pati rek sagala ditangap ku aing bade nanggap naon rek nanggap jaipongan
40 poe 40 peting kabeh seniman di nagara ku aing ditabeuh nada dan dakwah ustad dari Ustad Ayu naon deui nangap reog bajidor Ngapuro. wayang goleke ku aing ditangap saha dalangna kabeh dalang di ieu nagara ku aing ditabeuh sabaraha dinten disapoekeun disakrintenkeun kumaha sapoe kabeh dalang saya sabari hiji kinten-kinten aya 1000 wayahna 1000 dalang di lapang anu gede cenah ngadalang kabeh oh dalang rampak lain beda-beda panggungna deket 2 meteran saromongan siapkeun panggung 1000 panggung dalangna 1000 aya lakona kudu beda-beda dibarengkeun aya sona mawa sewang-sewangan pagede-gede atuh nu lalajo lieur eta nu pikaharep aing nu lalajo meh lieur balik ka lajo wayang teh arutah langap naon deui dangdut ku aing ditangap dangdut bener lagu naon anu resep buleud lain aing mah resep nu karar itu aing mah resep dangdut klasik lagu naon sanajan loba lagu nu ayeuna keur rame tetep aing mah resep lagu naon aing mah resep keneh ti baheula nepi ka ayeuna naon goyang domret nu kumaha goyang domret goyang domret Kang Dadang warek suluk apunten Gusti raoseun hampura kaula ge pati sanajan aing kasebut raja ai urusan cinta mah sanajan raja kadang-kadang jiga jelema gelo pati ye pati wayahna anjeun jadi tangan kanan kaula harapan kula ieu di leungeun maneh sabab dina waktu ayeuna kaula hayang kawin jeung Laila Sari ayeuna mah ieung hari ayeuna nah sada Pacecep Supriyadi deui iya wayahna Senopati jigra ini beragra lumapat jugra lumaku wayahna bawa Laila Sari ka dieu pati sae mangga iraha ulah diisuk pakitukeun ayeuna gera lamar atau ngilu sae bara sae mangga Gusti Prabu Lampung dawuh tutas pangandika katigas kantun pinara bra bawa pasukan sacukupna sae mangga permios ngeran mudah-mudahan cita-cita sarira laksana nuhun Senopati permios bra bangga kang permios kang bangga kia di mangga bangga dupi kaula kumaha wayahna anjeun siapkeun ayeuna naon urang nguriling ka tepi suring anyacan ka padesaan bisi aya masyarakat urang anu kalaparan pati urang langsung datangan kurang sae mangga pake prokes kesehatan make masker siap bawa anu paranti leungeun teh gini hand sanitizer ta eta doser nu karitu bawa sae mangga mudah-mudahan siapa menurut ginuluran siapa nejati nekanan cita-cita salina laksana
nikah ka Laila Syari nuhun patih permios bra. Laila Syari diantos ku akang gelis bakal jatuh kerami jeung akang nyai